bensin ya mah pasti kita cari isinya. Kunaon bah motornya didorong. Kubugi mogok gerajang ieu teh. Motor tos kolot kitu coba sami jigana sareng nu gaduhna. Aboteun jiga nu gaduhna ieu teh. Bebang ngaledek. Ngaledek maneh jangan. Ieu teh sanajan butut-butut. Motor warisan di kolot, namun lain warisan harus dijual ku abang. terus saya bahain awang ngapira bisi mah pernah saya di dia Capek abang. gondrong gandeng gitu ya Capek abang yang ngadorong. jadi calik kang tapi heula punten Punten. biasa tuh ngobrol sih akang Terang jang sukan mana ka warung. bisa rokok sareng kopi kang di dieu nya diantosan Giring calik. Jadi kang ngiring calik kang Oh, mangga jadi dia Giring calik. Siapa dah? Duh, itu. Kawan. soe Capek ngadorong motor tah. Capek jam tuh itu ngadorong. Teuing karunya. Yang ngadorong teh abah atuh. aceng Berarti abah mah teh capek. henteu atuh Ngurus tunyung nu gede ngeronjukna motor. gua kolot-kolot teh Yo, mikir pisan Bobong kolot kapoe ieu mah. apaan? Kudu ibadah. Di sekolot merincu, cokorna gena. Gitu ayahna kudu ngadorong. kolot lagi Tapi dah teu kitu oge kudu sadar diri kana olahraga teh. Ya, jangan mengaledek ka abah. Lila kopi teh euy. Enggak tuh kan? Bener. Enggak lu. Terus di marana tuh kita begini. Biasa lumia di bumi alam. Iya budak murah yang ulin jalan-jalan. Kalau teu ari naon abah nu ngajakan lagi geuleuhnya aya Aku rasa kalau batur. jadi alasan tapi Kang ditampi. Gimana cok? Akang tuh ngopi nih ya? Lawas Kang. Enak gitu angin keluar di baru. Ada tentang Iya gue tapi lemah. Udah nasi segar juga di kota kan sih. Polusi. Udah ngeceng. tuh kudu udud oksigen jalan Ingetkeun atuh. aduh. Lagi glai kabina-bina kolot-kolot. iya dah abah abin makan maklum sepuh bentar awalnya teh yang sudah budak mulai Aduh. Nikmat. Tadi yang saka-saka berita ya kan. Gaduh hiji. Kabita aja. Kabita nih. iya ya rokok ya Iya, atas Ari mah teh. Isilah karanya. Dorong dia mah tuh. orang susah aja rokok. aki-aki ge rokoknya nu kieu iya udah ngora tinggal ini rokoknya garpit aki-aki kan garpit Dibalik teh wae teh nya, Bang. Yang ke uing ke garpit. Tidak pria punya selera. dia usum naon kan Sumpah lah. sambil dia jelema abi ge usum paila gitu nyebahnya Ya abah itu kawit di mana? Sareng ujang. Ai abah mah ke lembur sabelah. Adi teh niat teh ulin. Balik ke mana? Aman. Lu mingkang we di bumi alam, buka eka mah teu boga tujuan. Kan intina mah yang ulin ya, Ceng. bener Abang berangkat ke pusing ya. tak Ulin wah itu kolot gawe batur mah. Kalau sote waraga na jiwa masih muda abah. ya pokoknya mah hidup mah santuikeun teu boga duit teu penting bahagia da bahagia mah cukup sederhana gitu ya benar enggak Paras. Mana jadi puitis gitu. tuh aing gitu loh Tapi dah abi makan tuh. Soknya sing bertanya Tebahan siap Mun, Kang. pusing wah ya tuh. Mah,
mentegar pusing salaheng kene gaduh artos gitu salaheng kene tegaduh istri gitu daripada tegaduh artos buyang kira-kira. Wah, jawab bah. duit teh cocokan Sama nama Kang. Kudu di pikiran teuing hirup mah. Da nu salama nama di akhirat engke gini. Hidup mah sementara. Dipikul teuing hidup. Dinikmati gitu tah. Tapi dah palingnya mah rasanya teh kitu mun tapi dah ini sasarang itu saya hawa nafsu iya mah Mohon sesadar kita hubungan tersajiwa sareng orang-orang santuy gitu. Ya banyak. orang mah terlalu santuy jelemana Bener. satu itu yang kita serang mah Justru eta, santuy eta. Nu jadi nikmat teh. Ya. tempo abah teboga duit teboga beas lintuh we geuningan ku bakat naon santuy bahagia coba maneh awak pegung sing bagja da bagja mah dina hate cuk wah naon maksud apa mau fisik itu abah aduh lain ka maneh ge tadi ka abah sarwangan oh nyai hiji atuh nyai hiji we jadi kabeh tidak harus tunjuk kalau teh kita ngopieun mah Kunci lah imah teh ya hareup sugan we ya batur kedah menuju di lembur motor teh ngadadak ieu buan lila teh dihirup Si jago ya. aduh helm helm aja mau usum corona kudu di helm pakai helm dulu minta ketempuan batur gas dua Dasar kolot-kolot, babet ku senahan, aja teh kelabu. puas bongana polontong tuh dah batur kerniis gauran udah tengah poe aja bahariwang kabina-bina teuing eta kolot kudu disampeurkeun meureun nah maksudna mabet ku senang orang liwat ka dieu sama balaga-balaga teuing hirup teh gauran tengah poe ye coba anu gering di rumah sakit tuh keun anu gering mah di rumah sakit ieu da lain di dieu hareuh terus saek naon maneh petang-petang gitu lain tadi orang liwat maunya langsung dibabet salah naon abi kan gauran ganeng sate atau gandengan mah ini tuh cicing di dieu ngajak ribut jeung aing sok kan lega yo daripada ribut mah geus we era jeung kolot kumaha mending uang balap we jeung urang siapa takut si penasaran balap yuk iraha engke ditungguan kayak orang ka dieu deui siap didagoan ku aing mah moal lemah ada asap menikah tadi tapi ada cara menikah asam nikah ngaropi nggak ada dari pemeh balap teh nih kuat di doping maneh kena urang dieu jika tuh lawang udah jeung ngopi pewanianan si baba eta udud aing jang isu atuh udut pirage sabatang mah meakeun tempo maknya bos minta udud cik atuh bah ngaranna ge hirup uduk ama kanu leutik teh apa harus kolot kere modal motor we ayo we gitu Yo, ai masalah modar mah teu kolot teu budak ngora geus waktu anu mah paeh we maneh ayeuna ti tajong kusak ke paeh
aminan aya didoakeun teh. Namanya ditajong bae di dituna. Gitu. Mana masuk nyanyahonan Gusti. Geus geura tong ngaran parasea gitu koas lain kolot wae. Geus selain hayang kumaha sok. Hayang kumaha di dinya abah jeung ieu tah? Banar? Banar naon maksud Banar hut maneh? akang teh. Nah, kakak banar hut gagabah. Banar naon tuh? Bos jangkrik, kurang teh apa? Nu basa baretot di ditu kakara balik ayeuna. Pantesan mang tahun-tahun teu balik teu Kurang liwat ka dieu. Di babet ku si Atuda- kolot kapoe. atuda Emang dia- jalan manehanana? Atuh aja na pontong motor kitu. Kolontong naon da emang. Ai Karena ti kan deler motor magasna halus. geus sakitu ya sakit. Banyak kudu digaur-gaur. Babagu mah asep we Masep eta ya bah mah. lah. Nya. Oke, pokona mah ditungguan ku urang burit di dieu. Balap jeung urang. Abah mah moal ngejat satu nyang beas. Moal ngejatina pakalangan. Dar. Kela kan motor apa ada mogok. Engke di setting boga. Aya bengkel. Aya jang Iwok Racing Team. Mana Motor motorna? balap. Ah, engke we Motor itu nyelekeun itu. Ih. ngaledek. Ketinggalan Yo. lagi samge. Abah drag baheula keur ngora eta jawara motor eta ngedrag, ngetrail. Pokona mah di sirkuit teh juara wae. Sok jirikeun engke kurir. Motor butut gitu balap jeung ieu meni geuleuh. Legend motor abang tes. Bukan hidup mang diomekeun heula. Sama meh di setting ayeuna latihan bersama. Suka Kemana sama? cicing. Motor butut gitu pakai balap. Sebab ngaledek. Teu apaleun motor ieu jawara meureun baheula abah keur ngora. Bari tempo bututna, rupana, speedna. Pokona mah ayeuna di tes heula. Lamun kira-kira nguntuk mampu ngalawan motor itu, motor gede, bagus di setting. Mun teu mampu mah kudu anggar di setting nih kajang Iwok ya. Sudah ngirup ayeuna ya. Hirup euy anggar. Oh, heeh. Wah tutup pentilan, pengen teh hirup. Aya ieu euy. Tutup pentil berarti ngaruh. Karek apal abah mah. Mun motor eueuh tutup pentilan moal hirup. Bener ya. Bila lonceng. Nya hirup. Back to 200 cc nu abah. Awas mun elek. 200 cc kumaha motor gitu 200 cc. Buktina Geuleuh. pokeun, dibuktikeun. Motor Riot gitu 200 cc. Dasar. Sorry cuma dibabetis nah aing dah. Kolot-kolot belo we. Motor gitu 200 cc atuh. Kumaha ngelehkeun nu urang motor gitu Riot nya butut nya rongsok we eta kieu we apa? Yo, sok ayeuna buktikeun. Mun nya mah aya gede-gede kawani maneh. Terus saya balah motor tadi artosan lah 500.000 mah. Ah, babal ngahina ye. Dijual 20 juta ge moal dibikeun urang mah ayeuna beli 27 juta moal. Tapi eta nu meserna keur sadar teu? Heueuh matak ya da moal anu meuli 27 juta atuh. Ngan tempo we saksian ku maneh jang. Tapi mending kene apa nyelepeng ngeblesat. mending kene kilo da eta teh mah euy. Ah, kehet ah kalau naik balik. Ayeuna mah hayu ulah loba waduh ulah loba omong uang buktikeun balap jeung urang. Si penasaran. Arek moal. Ger. Tapi ayeuna mah acara latihan bersama. Kapan burit janjina lain dah? Iya? Sok ieu. Balap. Ger, udah ngatuh. Udang, udang.
harap. Ayo siap. Tumpakan atuh.